Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teh hilap ka bapa-bapa, ibu-ibu, warga sadaya anu ku pribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabada nasim kuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji mewah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala, anu alhamdulillah kalayan takdir ti mantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah tina raraga kultum Ramadan ieu. Anu mudah-mudahan ieu rungan teh singajantan ngan hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, urang judulan wae caritaan teh ku judul sabar. Naon margina sabab teu sakedik jalma di kahirupanana boh dina pidamalan, boh dina usaha atana bisa jawana seueur anu teu sabar, loba anu pesimis, loba keraguan dina hatena. Seueur jalma anu dipasihan cobaan tapi kalakah poho kana ibadah, teu yakin ka Gusti, padahal si ingat sagarupa ge ieu teh anu Gusti kari urang sabar. Boh dina usaha atana pidina diajar, sing ingat janji Allah, fa inna ma'al usri usra. Saanyana dina kasusah rohani teh aya kabungah. Inna ma'al usri usra. Jeung saanyana dina karipuh teh aya kasenang. Tuh urang kudu yakin sagarupana ge pasti aya hasilna, bakal aya kabunga, bakal aya kasenang. Kari urang yakin jeung sabar, jeung tong poho kana ibadah. Kari urang berusaha, terus usaha, jeung tong menyerah. Kieu agening ayana demanana. Hayu urang sararea, kudu bunga, kudu bahagia, susah moal salilana, nu penting urang percaya. Allah ngatur sagalana, sabar eta teh koncina, susah aya kabingahna, nu penting urang percaya. Dalamun urang berusaha mah pasti bakal indah pada waktuna. Anu hirupna susah teh eta teh teu sabar jeung teu berusaha. Anu matak hirup teh susah we moal aya kabunga. Tah kumargi kitu, hayu urang tingkatkeun katakuan urang jeung sabar dina sagala rupi cocobi anu nimpa ka diri urang. Da sagala rupa ge pasti aya tungtungna, pasti aya kabunga, pasti aya kasenang. Atuh mudah-mudahan urang sadaya kagolongkeun jalmi anu ahli sabar, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, tisim kuring di alap cekap kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.